Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi sadayana alhamdulillah tepang deui sareng simkuring alpakir anu nuju tahap belajar ngaos kitab kuning. Salah sawiosna kitab Sapinah neraskeun hanca anu kamari parantos rengse. Terakhir pasal Purudul Gusli. Ayeuna urang dilajeng kana pasal anu salajengna mung satacana simkuring nyuwunkeun hapunten ka sadayana boh bilih maya kalepatan harap dimaklum margi simkuring nuju tahap belajar. Oge mugi-mugi katampi oge nyuhunkeun dukunganana kanggo simkuring sapodo semangat belajar ngaos kitab Sapinah ieu ku basa Sunda. Palawargi sadayana sapodo teu nyangkolong teuing kana waktos urang kawitan wae pasal anu salajengna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahitawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Paslun ari hiji pasal martelakeun pirang-pirang syaratna wudu. Surutul wudu'i ari pirang-pirang syaratna wudu eta asyaratun aya 10. Al-islamu kahijina Islam, wa tamyiju kaduana tamyij, wa naqau katiluna bersih, anil haidi tina haid, wa nipasi sareng tina nipas. Wa amma sareng tina perkara yamna'u anu nyegah anu ngahalangan eta ma wusulal ma'i kana dongkapna cai ilal basyarati kana kulit kana anggota wudu. Wa alla yakuna salajengna teu kengeng aya ala udwi kana anggota eta mah perkara yugoyiru anu matak ngarobahkeun eta mah alma'a kana cai, wal ilmu sareng kedah terang anjeun bipardiyatihi kana kaparduanana wudu. Wa alla ya'taqida sareng teu kengeng nekadkeun anjeun pardon kana hiji pardu min purudihi tina pirang-pirang parduna wudu sunatan eta sunat. Wal ma'u sareng salajengna kedah aya caina eta at-tahuru anu bersih anu suci tur nyucikeun. Wa duhulul waqti sareng salajengna kedah manjing waktu tos lebet kana waktosna. Wal muwalatu sareng kanu kasapuluhna kedah teterasan tuluy-tuluy abdasna lida imil hadasi kanggo jalmi anu langgeng hadas. Pasal anu salajengna nyaeta pasal matelakeun syaratna abdas, surutul wudu syaratna wudu. Nu kahijina kedah Islam, kaduana tamyij, hideng
atanapi tamyiz teh baleg tur boga akal. Teras syarat anu salajengna teh nu katiuna kedah bersih tina haid sareng nifas. Nu kaopatna wa amma yamna'u wusulal ma'i lil basarati teu kengeng aya perkara anu matak ngahalangan anu matak nyegah dongkapna cai kana kulit kana anggota wudu. Salajengna wa alla yakuna ala udwi ma yughayyirul ma. Gitu. Nya teu keeng aya anggota nu tiasa atanapi perkara nu matak ngarobah kana cai. Salajengna wal ilmu urang teh kedah terang bipardiatihi kana kapaduanana. Wala yatiqida sareng salajengna teh kade urang teu keeng nekadkeun tina salah sawios padu wudu teh nyaeta sunat, teu keeng nekadkeun sunat salah sawiosna ya batal teu cumpun kana syaratna. Salajengna kadalapan wal maut at-tahuru wal maut tahuru kedah aya caina kanggo abdas teh nyaeta cai anu bersih nu ngabersihkeun suci tur nyucikeun waduhulil waqti sareng kasalapana teh kedah manjing waktos wal muwalatu lida imil hadasi kedah teterasan kanggo jalmi anu langgeng hadas tah. Nu kadua ieu kasalapan kasapuluh teh khusus kanggo jalmi anu langgeng hadas darurat jadi kedah teterasan. Dilajeng paslun ari hiji pasal mertelakeun pirang-pirang anu matak ngabatalkeun kana wudu. Nawaqidul wudu'i Nawaqidul wudu'i ari pirang-pirang anu ngabatalkeun kana wudu eta arba'atu asya'a aya opat pirang-pirang perkara. Al awalu ari anu kahijina al khoriju aya anu kaluar min ahadis sabilaini tina salah sawios palawangan anu dua. Min kubulin tina kubul atanapi disebat palawangan nu payun. Duburin atanapi tina dubur atanapi disebat palawangan nu pangker. Naon? Rihun. Angin. Bobos cek kasara mah hitut. Hitut. Au guirihi atanapi anu sanesna. Ilal mani angin mani asani ari anu kaduana eta jawalul akli ilang akal binaumin kusabab bobo au guirihi atanapi salian ti bobo ila nauma qaidin angin bobona jalmi nu calik mumkinin anu netepkeun eta jalmi nu bobo calik teh mak adahu kana bobokongna eta jalmi teh minal adi tina bumi janten teu oyag. Asalisu ai anu katiluna altiqou eta paantel naon basarotae rojulin wamroatin dua kulit pamegat sareng istri kabiroini anu ageng duanana berarti tos baleg nu ageng ajnabiyaini ajnabi atanapi disebat sanes muhrim min goiri hailin kalawan teu aya hahalang arobiu atanapi nu kaopatna ari anu kaopata eta mashu kubulil adami
ngusap kubulna anak Adam au halqati duburihi atanapi ngusap duburna anak Adam bibatni rohati kalawan dampal panangan au butunil alsobi'i atanapi ku dampar ramu nya arabi'u ari anu kaopata mashu kubulil adami eta ngusap kubulna anak Adam au halqati duburihi atanapi duburna anak Adam bibatni rohati ku dampal panangan anu payun au butunil asobi'i atanapi ku dampal ramona janten nu payun sanes ku tonggongna tah di dieu musonif salajengna martelakeun perkawis perkara nu matak ngabatalkeun kana wudu eta aya 4 nawaqidul wudu'i arba'atu asya al awalu al khariju min hadis sabilaini min kubulin au duburin raihun au wirihi ieu teh nu kahijina teh aya nu kaluar tina salah sawios palawangan anu 2 palawangan nu payun atanapi nu pengker boh bade bobos atanapi sajabina anging kaluarna mani teu matak ngabatalkeun wudu sareng anu kaduana anu matak ngabatalkeun wudu teh eta nyaeta ku sabab bobo magi pami bobona ngagoler kadang-kadang urang teu terang arah di dieu kecuali ila nauma qaidin kecuali jalma anu bobona sambil calik tapi teu goyang bobona ge tapi netepkeun kana bobokona dina bumi jadi teu gerak teu seueur gerak teras nu katiluna anu matak ngabatalkeun kana abdas teh nyaeta pantelna kulit pamagat sareng istri anu dewasa duanana anu sanes muhrim tanpa hahalang di dieu sababaraha pendapat antawis Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi sareng Maliki. Imam Syafi'i batal, Imam Hambali, Maliki mete lepat mah teu batal upami teu aya ngandung syahwat. Teu ngandung syahwat we ngandung syahwat batal. Hapunten bih lepat. Imam Hanafi mah henteu batal. Soalna sababaraha keterangan nguningakeun ke dina kisah Rasul dina sababaraha hadis. Dilajeng kanu kaopatna tadi di mana-mana urang ngusap kubulna anak Adam atanapi bubener duburna. Anak Adam ku dampal panangan atanapi dampar ramona anu bobodasnya dina nu payun. Ta eta matak ngabatalkeun kana wudu. Panginten sakitu pembahasan anu dinten ayeuna ti sim kuring Al-Fakir. Hapunten anu kasuhun kasadayana palawargi bilih anu kalepatan mangga koreksi sim kuring kanggo kapayuna sim kuring berbenah diri belajar sareng belajar deui. Hatur nuhun kana peratosanana teu kenging hilap like, comment, share, and subscribe. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.